berdaya sampaikan kata berdaya lah kumang ke bakalna mukmin mah mukmin muslim mah muslim tapi kafir nunjukkeun ada geus lain make curug make jempol suku nurut bae engke bakalna jadi babu bujang kabeh jadi bujang kafir kabeh kuari mah hanya sebagian kecil doang jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh sebab geus dikuasai ku kafir teu berdaya kulantaran geus teu berdaya dicoba di dinya engke bakal keluarlah dajjal pondok pesantren geus ada reueuh aya ge geus berbau lain bau pondok pesantren lain agama geus ka ditu dunia mulai dajjal nyekelan dua tangan kanan surga tangan kiri neraka saandek nurut ka dajjal boga sorga hakikatna neraka sajalema nu teu nurut ka dajjal sorga hakikatna neraka dibalik neraka hakikatna mah sorga nah lamun nyana nurut urang nurut ka dajjal hayang duit tinggal nyekel we daun-daunan dah diber hayang emas batu-batu dicekel padahal isina neraka jelema kada kabeh ka dajjal boro-boro engke kuari bae kiai da bae ge asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka sakumaha lele jumbo kita kiaina eta kiai jumbo melulu eta atuh komo kuda ajal Masya Allah kali nah iyalah tanda endeg peperangan heula tanda deuk peperangan di heulanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina engke rusakna Yasrib yakni Madinah kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma berarti ku kafir nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul dajjal jadi meme dajjal peperangan adalah dahsyat perang di berbagai negara perang dunia ketiga setelah perang dunia ketiga engke lilana wallahu alam lantaran perang dunia ketiga mah kan di negara sorangan kos urang guari negara Amerika aya di urang negara RRC aya di urang berbagai tamu-tamu aya di urangna emang negara urang ya otomatis kan guari geus mulai belah dua belah nu hiji belah Amerika nu hiji ka RRC mulai geus timbul peperangan unggal negara bakal peperangan teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan ieu keur carita negara teraman di dunia Indonesia geus padahal kos kieu mengarah kana peperangan mengarah emang bakal perang kabeh mulai ibu miti partai ge geus mulai peperangan atuh ieu kamari ieu bae ge urang petilu itu Golkar ribut datang aya terbunuh segala rupa ieulah perang dunia katilu engke mah saimah beda paham pamajikan jeung salaki beda paham ribut anak jeung bapak ribut silih bunuh saibah teh terus sak desa terus sak kabupaten wah kacau balau polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana dalam negeri terus ka urang di dalam luar negeri terus ka urang dalam negeri kacau unggal negara bakal terus bae wah juga sebab pusatna Madinah perang kabeh geus perang ngan bakal muncul tetep kafir ieu mah pada urangna bae ulah loba omong kana sasahanya daripada urangna bae mah nah di dinya karak geus dikuasai ku kafir tapi lain setahun 2 tahun berarti kan puluhan tahun bakal perang kuari kan budaya terus ge fisik ekonomi budaya terus ekonomi terus perang fisik kuari kan perang budaya urang masih kena bisa bertahan walaupun kalah terus perang ekonomi urang geus kalah total urang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah huluna kabeh Yahudi kabeh di urang endeu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh kemudian di negara kuari aya amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah kakara kuari mah pengusaha luar caknyana pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara amnesti lamun diantepkeun bakal kos kitu endeu kumaha coba urang tinggal cuk berjuang teh deuk kuasa sia dibere pajak cuk bakal seperti itu urang kuari mah ayo motor boga nomor hiji nomor 2 nomor aya 1 nomor aya 2 nomor eta teh milik polisi berarti urang teh di dinya teh eta bayar ka polisi deuk kumaha coba di samping merek nomor nu urang anu biasa pajak
eta teh nomor satu, nomor huruf kedua atau nomor 2 mayar deui. Berarti urang ngontrak ka polisi gablek naon urang ngontrak ka nyana. Amnesti. Terus ya bakal sia boga naon teu dibayar cokot. Kuari carana seperti kos gitu. Kakarake pertanahan, perusahaan. Emang kuari nu mantap perusahaan ngeluh menang amnesti. Dipaksakeun terus bae. Koe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon. Ieu nu mantap kacau ge negara. Ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huahe, menteri kunjungan huahe. Di jerona penuh tipu daya. Ieu mah pada urang bae mah. Kayak enteng ngomong gitu pada orang nadei. Maksudnya naon? Ieu keur nyaritakeun tanda peperangan. Geus mulai atuh geus bisa dinasehatan. Kiai deukeut ka nyana teh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasuddun 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a in awliya'uhu illal muttaqun walakinna aktsarahum la ya'lamun wallahu a'lamu bimaradi wa ma lahum dan utai apa sujuji kutubul kada kufar dalam minta orang nanyik sahuming kufar sabda Allah bisa dikalawan pedang pada khuruji kain dalam sausana matun sira wal mustadafin ala wong kang lemah kabe ala qaulil awali atas qaul kang awal iya nasiqatul lima goblok tawi ayat iku kang nyalin gade barang kang tetapi dalam sadurung ayat wa qad azabahumullah bi badarin anta menyiksa kufar sapa Allah kalawan perang Badar wa giri lalian Badar wahum bali utaya kufar ya subuna iku nyegaya kufar kabayam nauna tegese nyegaya kufar kabayan Nabi ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimin ala longkang muslim kabeh anil masjidil haram saking masjidil haram ayatufu biya yata tarawab ya kufar kabeh tatwab ya Nabi dan muslimin kabeh bi kalawan masjidil haram maka mulan orang lana ya kufar kabeh ku pirang-pirang kang wasai masjidil haram kamazamu kaya barang kang yang kaya kufar kabeh in orangana aulia utai pirang pengurus masjidil haram ilal muttaqun angin ko wong kang tarawa kabeh walakin la ajarahum lan tetapine sagapag kang loyaga-aga kufar kula ya'lamuna ora weru ya aksarahum kabeh an la wilayata lahum alaih satu de kalakuan iku ora wilayah iku maujud lahum kada kufar alaihi ngatas masjidil haram wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun Allahu a'lamu bimuradi wa ma kana salatuhum lanarana apa salat kufar kabeh indal bait dalam sanding baitullah illa mukaan angin iku heheotan sopiron tegese heheotan atau susuyit atas dialan kafrok tasbihikon tegese koprok
ay ja'alu zalika tegasan dadakan yakubat zalika yang mangkono muga wa tasdiya maudhi'a salatihim dan ing panggonan suatu kufar lati umiru biha kang den parantaya kufar biha kalawan lati fazuku maka ngicipi sira kabeh al azab ing siksa bi badarin kalawan badar bima kuntum takfurun kalawan barang kang ana sira kabeh iku kalalufur sira kabeh kalawan ma nulikeun ayat anu tadi di mana Nadhr bin Harith Abu Jahal nantang dengan bahasa anu luar biasa menusuk hati. In kana in hadza illa asatirul awwalin. Ulah percaya ke Quran lantaran Quran mah hanya caritaan-caritaan nu baraheula, dongeng-dongeng nu baraheula. Jujana ngomong Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Mun nya ge Quran anu sok dibaca ku Muhammad teh diturunkeun ti anjeun Gusti sok hujanan kami ku batu ulah asa-asa atawa geus bae kami siksa sadak ku siksa naon bae kami atas keingkaran kami terhadap Al-Quranul Karim. Allah, Masya Allah. Tapi walaran Gusti Allah teh sambarangan sukses siksa lantaran di jero teh kapan aya nu dipake dade kadedeh jeung pikanyaah satungtung aya rasul nu dipake kadedeh Gusti moal nyiksa terhadap kafir sakumaha balang kawarana kafir ge tetep dideuleu rasulna dideuleu nabi mantaqwa makan Allahu li'adzibahum teu bakal nyiksa Gusti Allah wan tapi bari anjeun aya kana di dinya jeung teu pernah nyiksa Gusti Allah ka kaum kafir bari maranehanana maca istighfar keneh mah ya Allah atawa loba mukmin-mukmin anu maraca istighfar keneh mun tayang ka Gusti Allah moal terus datang ke ayeuna cacak-cacak di Jakarta wali Allah meureun geus dibalikeun ku Gusti Allah. Perzinahan ambalaya di Jakarta, perjudian ambalaya di Jakarta, mabok ambalaya di Jakarta, pembunuhan ambalaya, copet ambalaya, ngebohong ngebeh dimimiti kelas DPR MPR tangkap pedagang ambalaya di Jakarta. Eta mah geus siksaeun Allah di Jakarta mah. Siksaeun Allah atuh di Jakarta mah. Masya Allah karim sagala aya di Jakarta. Urang asal boga jang meulina bae hayang nu hideung meuli aya di Jakarta. Beusi panasaran hayang orang negro aya. Beusi panasaran hayang nu bude urang India aya. Beusi panasaran hayang nu putih urang Chinese aya. Besi hayang panasaran hayang orang bangsa Indonesia bae dalam negeri Brebes aya hayang cenah anu geolna lelet cara si Inul Karawang ambalaya hayang mana di Jakarta siksaeun Allah perzinahan perkumpul keboan ambalaya di Jakarta tapi diamankeun geuning ku Gusti Allah aya keneh wali Allah anu sok mentang mata tipe zikir mun tayang ka Gusti Allah istighfar eta nu dideuleu padahal nya nama geus teu kanyahoan ku batur cicingna ge meureun handapeun jembatan kadang-kadang mah di bede kadang-kadang
nganu kos gitu bahkan teh nyaon kadang-kadang ganyawan kadang-kadang mah aya di tengah-tengah itu negarawan tapi teh ganyawan sah cacak-cacak tuh nu sok istighfar tengah peuting mun tayang ka Gusti Allah siksaeun Jakarta mah wah kira kiai itu kudu ka Jakarta tuh di benteng ge pohara benteng mana benteng teh ieu negara urang benteng Tangerang benteng teh eta bentengan dongengna panjang orang mau nyaritakeun kunaon jadi benteng aju dirobah jadi Tangerang jadi Tangerang jadi beda eta kudu boga dongeng sejarah lantaran ulama aya tetesan kan kalau ayat ledak bupati macem-macem je siapa kuai ji bener gua apa boh cenah so amat je ya tuh sok-sok sekalian lah ya Allah karim dah pernah Allah nyiksa ka hiji daerah yang mendidinya aya waliullah kita keluar heula nabi na rasulna wali madak moal waka kiamat mun masih kene aya induk ibadah moal waka engke dikiamatkeun so teh jelema geus teh jarahun ka Allah saha Allah teh teh jarahun ka pangeran saha pangeran teh maruk teh pangeran teh batu jeung kayu pangeran teh sugan teh eta we patung geus teh jauhun ka pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ardi jauhun Allah nyiptakeun langit jeung perkara kiamat engke kapan aya ieu lah aya angin tiis jangan mawatkeun para mukminin asal katabrak ku angin eta set golepak set kafir mah kafir fasik munafik henteu parae engke kadenge kiai anu maot ustad anu maot mang anu maot pae tinggal jelema anu teu nyaho kaler kidul masjid kosong, sholat kosong, majelis taklim kosong, karosong, bahkan mesti jadikan gereja, dijadikan gitu kelenteng, dijadikan berbagai tempat ibadah kafir karak terjadi kiamat. Di mana jelema awal di toel nonggeng di jalan geus. asal di toel percis kotok jago bae jeung dia asal di toel naon ge geus imahna kene geus termarak ke calana bakal terjadi seperti eta kuari mah masih kena SMS-an neangan tempat nu sunyi kuari ge mas geus kuari ge ngan neangan tempat di mana ya ya henteu di sisi jalan teuing bae gitu teh. Aduh, mana itu mana siap? Cek polisi teh, kenapa kamu lakukan itu? Nggak boleh dong. Bapak pengen, ya boleh deh. Siap polisi gimana ongkong? Numpakan ongkong. Di situ tawa polisi di situ, di urang lah, di urang mah sesa di situ. وما لهم ألا يعذبهم الله kunaon Gusti Allah teu nyiksa ka para kufar naonnya anu ngahalangan kana nurunkeun siksa terhadap kufar padahal mawahum yasuddun 'anil masjidil haram nyadakan geus jelas-jelas nahan ngalarang ka Kangjeng Nabi jeung ka para muslimin tina ngaibadahan di Masjidil Haram ibadah ka Allah taat ngapan Baitullah di Masjidil Haram dilarang jelas-jelas Muhammad teu meunang muslimin teu meunang tapi kok encan diturunkeun siksa bae lamun Kangjeng Nabi teu meunang taat muslimin teu meunang tawaf
dilarang kujana ibadah di Masjidil Haram atuh engke ge ka urang bakal kitu masjid mah aya ngan dilarang teu meunang sarala mushola mah ambalaya tapi teu meunang dieusian lamun langsung teu meunang dieusian masjid ngamuk muslimin mukminin lamun teu meunang dieusian eta mushola ngamuk kajen kumaha ge dengan cara melembut supaya ulah kaeusian kumaha sih nyeun nyana cara supaya ulah resep ka masjid leuwih resep ka televisi mulai televisi ngaganggu budak baheula budak paraeh bapana budak kan geus teu boga budaya masjid budaya TV gitulah Yahudi jeung Nasrani kabeladiana terus dibombroy ku olahraga kabeladiana dibombroy ku berbagai kaulinan baheula mangan sakadar radio jeung TV kuari internet geus bubuh Mbah Google main terus pohara jasa terus mun eueuh kiai nu rajin ceramah sanajan sok yang dibayar rada deureus we gitu aya nya tah deureus kene rada deureus cacak geus eueuh nu karitu deu kuping kumaha nya ka masjid di mana ka salat di mana masyaallah kan nah ieu kompetisi ujung-ujungna kan kompetisi ayo kumaha carana supaya resep ka masjid nyana kompetisi supaya ulah resep ka masjid budaya di kompetisi urang eleh nyana nyeun raramean terus nyana nyeun resepan terus urang kan berwatek resepan raramean tapi nyana bersikeras terus berusaha ngalengitkeun budaya ibadah urang budaya Indonesia budaya ketimuran tetep di urang teh masih melekat berkat wali-wali Allah anu terus nyana dakwah dilanjutkeun ku para murid-murid wali Allah datang ka ayeuna ge gode kepala nyana lamun urang ningali di Yordania lamun urang ningali di Uzbekistan lamun urang ningali di berbagai negara luar negeri bisa rusak tapi di Indonesia Masya Allah karim anakna make kutang doang sakit make celana pendek atau rok mini sapoe 2 poe 3 poe bapana ngagendengan neh atuh lagi itu asana abah malikat neh dah abah kuno engke abah na ngomong deh neh Masya Allah deuleu abah pan geus haji ai kiai mah lain abah tapi pan abah geus haji kuno abah kuno lain gitu neng nyana terus beta bapak ngomong bae ngocoprak beta bapana teh kabelah dieuna anakna ide ti imahna oh jangan deui ku bapana di Indonesia abah kos kitu tah datang deui ka kiai anak kula leungit cenah kiai geus poe aya sabulan mah ye pada sebulan geus kebal heeh emang dicarekan eta make rok mini bae atuh kutang yang dulu aduh cenah atuh aja resep bae sakena teh atuh kitu ge ka anak mah urang lalikan pan ge didoakeun deui ku kiai datang deui kan sia tas di mana karaga datang dicarekan deui bae sia tas di mana terus bae kesel nyana cak anakna aya cicing di imah dicarekan bae lain nyarekan abah mah teh pakaian minimal atuh tuur tah ulah udah kaluhur kitu atuh ieu mah negara Islam di Indonesia mah teu nyawan bapana pacar negara Islam bae kunyana ih si loba santri di dieu mah lika di kos kitu mah tungtung nama eledet lagi make sampi bae ku di masa korodong kos barong bapak ngomong neng atuh beuh lah kos barong teh aya hese kamari aya ulu tuda dicarekan kuari ku aya ditutupan kabeh carekan deui bae si mana nu bener sih di Indonesia teh berkat eta kabehan
jadi ngadenge ti kiai, ngadenge ti pengajian, bapak nage terus. Alhamdulillah. Sekali-sekali doang lah. Sekali doang ka Tangerang nya ge sekali ge kira di sini sok bae. Urang naik angkot aju nyana make rok mini, urang make kopea segala make sorban, upat kipet ini kotek. Isi deh, nah, kok malah urang coba neng. Coba neng kurang kaluhur saya tik neng. Di urang mata aya isinan, aya. Jadi budaya Islam melekat agama. Geus dicontohan ku Cina-Cina make rok mini, make sempak, geus sataranjang. Di urang nuturkeun sakeudeung, sapoe bapak ka ditu mah teh. Mantap jadi gregeteun ka urang. Gregeteun bisa ku baca Indonesia hese jasa. Hese lagi. Kita ulah sarolat bae. Terus barat. Kita urang dari TV ditonton mah ditonton, kan dibawa ke masjid gua di TV. Siapa? Gua lihat TV di masjid gua hari. Ya Allah ya Rabbi. Sampai salat babari berjamaah babari, wiridan babari nonton TV babari. Salah listrik kabeh. Dirusak. Wari dirusak Wahabi dararatan ka urang, Syiah dararatan ka urang, diadukeun mun di nagara batur kuari geus gaduh Sunni jeung Syi'i. Tapi di urang tetep bae masih kene aya adab-adaban. Kajian aya nya dakwah. Ngadakwakeun kuari Syiah teh melalui televisi, melalui radio, boga radio Syi'i. Urang mah teu boga kuari, ngan milu-milu doang. Radio jeung televisi mah teu boga urang mah ahli sunnah wal jamaah mah, tapi si ama Wahabi kan geus baroga lantaran dimodalan kapan ku kafir. Tapi ieu nu miluna saeutik di Bandung, kakantongna di Bandung tetep bae ke urang Bandung mah mohon ke balik deui ka ditu henteu deui. Kuari disebarkeun Tangerang, Serang, Pandeglang. Si aya keur disebar ya kuari Tangerang, Serang, Pandeglang. Barisnya asal aya nu pidato na bangun kitu ngagorengkeun ka Kiai Li Sunah heulanan aju nyana nyaritakeun kasiahana mulai hiji dua balik yuk di urang eta langsa eta kitu hese jasa eta di negara batur mah kan ilmiah terus di urang kan aing mah pokona teh akur jeung guru aing teh moal we kitu moal we geus eta hese tah boga berwatakan kos kitu tah. Ya bener nyaho teh guruna eta. Ada angel. Urang Muhammadiyah ge angel. Muhammadiyah di Tangerang di tahun mana menes nurunkeun Muhammadiyah ka dieu teh. Datang guru-guru ge Muhammadiyah malu. Di Cilongok ge sabaraha kali turun Muhammadiyah. Oh jati gintung teh. Sakituna bae. Datang ke Cilongok Muhammadiyah, mimiti ngaulahkeun usoli. Mereka dua ngaulahkeun kunut geus. Aya di Cilongok teh. Teu bebeja deui ka kula datang diusir bae. Heuh sia kunaon teh musir ustad. Wah, ilu teu usoli cakeun. Atuh lain kitu kunaon teu bebeja. Hendak kudu kieu mah kunaon mah imah bagian kami cakeun. Di Cilongok we. Muhammadiyah geus sabaraha kali di dieu. Aya deui Muhammadiyah anu semu bangun ahli sunnah padahal Muhammadiyah tadi batura. Tadi batura dia geus we kos kitu ge. Bisi kunaon teh lah Muhammadiyah. Cangkanyawan sebab Muhammadiyah nama usoli kalau aya urang usoli lamun urang jeung urang ke kunut kalau mun salat sorangan batur usoli teh kunut jadi kanyawan nya ya teman-teman bulon teh mah usoli teh harere tadi urang mah sok di urang di dieu terus Tangerang Serang Pandeglang ese dek ngembangkeun boro-boro Syiah eta lah ulah diaku hebat urang wali Allah baheula pohara jasa kuari dibangun tak dek dibangun gereja asal kadek dibangun bang golok geus karari bae nyaho menang nyaho eleh golok ngan nyana boga cara kuari dibelian tanahna ngeun perumahan tanah nu nyana nu ngabangunan nyana ngeun lah gereja teu bisa daya urang izin bupati dikumaha nah kuari geus saya pendidikan digelam pendidikan Kristen geus pohara jasa sekolah gereja geus aya jadi dia ditereup tadi dinya bakal aya pendidikan sekolah di Kristen kemudian gerejana aya terus sebelah ditu aya deui bakal pendidikan geus aya tadina gambarna sekolah-sekolah Kristen jadi itu gerejana geus aya urang ditingker belah ditu terus gereja
palingnya bisa kos gitu ningker tinggal urang geus pidana kabeh eueuh deui urang diplomasi urang teu bisa urang mah senjata teu bisa teu boga ya golok asah ya itu mah pakai senjata pokoknya senjata tinggal senjata pokoknya mah urang hayu terus ya ge engke sabar rahasia eta senjata teh pelorna nu paes korbankeun kurang 10 urang nyerang ka ditu make golok ayo bea dikajeun anak urang 10 paes kabeh urang terus nyerang beres geus eueuh deui tinggal cara kos kitu doang mantak awas golok asah bulan haji ya Masya Allah Karim hete nu sabenerna mah ieu urang teh di mana di modalan triliunan rupiah kudu dibejakeun jangan wahabikeun jeung nyiahkeun teh triliunan lain miliar triliun nu mantak aju kadeuleu salah sahiji organisasi abangan bangun gari aya kecekok dan lain-lain sebagainya triliunan Masya Allah tapi tetap hese baheula ke zaman Mirza Gulam Ahmad kadieu ge bukuna di dieu di majelis ieu bukuna loba jasa gratis terus dek nyokotan urang ka ditu ka kedutaan loba jasa kuari ge lamun hayang nyokotan kitab-kitab Muhammadiyah Wahabi gratis ambalaya kitab lah gratis ambalaya kuari kula ge ditawaran sayang kitab anu kitab Wahabi ambalaya ngan ayah Habib nusuk mawaan Habib Wahabi berarti teh Habib mawaan aya nu 10 jilid 20 jilid hanya masalah dibere ongkos bae di dalam aku kena dibaca oh iya kitab Wahabi loba dua kitab Wahabi Habib dah nu bisa ngadatangkeun kuari ambalan numpuk kene kitab Wahabi arembungin di urang arembungin di gratis ge jangan naon cenah kitab pos kitu nah maca teu bisa emang di urang mah sebenarnya mentak arembung nama ngaji denge bae kieu ya jana banget ngeunahna bari ngopi bae ngaji maca teu bisa naon teu bisa ngan nya nama kitu muludan teu akur bae geus tadi dengeke sakitu dah bagus tadi urang teh asa bodoh enggak asa bodoh di urang geus asa teu akur teh lain bangsa urang nama bukan bangsa Indonesia tapi eta sakitu ge berarti geus ayaan di jero hate teh sakitu ge geus ayaan berarti boro-boro dek dikafirkeun dek disiahkeun dek diwahabikeun ge hese betul banget Tangerang Serang Pandeglang Rengkas gitu eta sakitu mah alhamdulillah lainang urang berkat wali Allah subhanahu wa ta'ala kunaonnya Gusti Allah teh nyiksa kafara kupar-kupar padahal mah Kangjeng Nabi teh kapan geus kaluar jeung para anu lalebah teh geus ka Madinah Kangjeng Nabi teh geus indi hijrah ka Madinah mukminin teh geus teu araraya berangkat ka Madinah tinggal di Mekah mah kafirin jeung munafikin bae lamun tadi nilik teu pernah Allah nyiksa jeung moal nyiksa Allah kakala kupar wa anta fihim lamun anjeun masih kene aya di dinya sementara ayeuna mah Kangjeng Nabi teh geus ka Madinah mukminin geus ka Madinah wa hum yasuduna bari manehanana teh nyegah ka Kangjeng Nabi jeung kabar muslimin anil Masjidil Haram berarti diusir Kangjeng Nabi teh kita ulah tawaf di Masjidil Haram muslimin diusir kita ulah tawaf di Masjidil Haram berarti kan ieu penghinaan penganiayaan terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng indit ka Mekah indit ka Madinah kok can disiksa keneh bae mempertanyakan nu tadi padahal mamanehanana teh geus daram geus jegah ka Kangjeng Nabi tina ngaibadahan noapan tina tawaf di Masjidil Haram boga rarasaan bahwa manehanana teh ieu adalah pengurus Baitullah padahal mawa makanu auliya teu
aya kupar-kupar teh eta penguasa Masjidil Haram lain pengurusna sakumaha boga sangka manehanana bahwa manehanana teh anu ngurusan Masjidil Haram inta aya auliyauhu penguasa pengurus Masjidil Haram mah illal muttaqun kecuali nu tararaku ka Gusti Allah nu ngimankeun ka Allah sebagai pangeran eta nu ngurusan Masjidil Haram lain kufar-kufar walakin aktsarahum la ya'lamun ngan lolobana manehanana mah teu nyararaoen bahwa dirina teh henteu berhak urusan Masjidil Haram, henteu aya wilayah yang urusan Masjidil Haram, teu aya kekuasaan yang urusan Masjidil Haram, sebab nu urusan Masjidil Haram mah illal muttaqun nu taqwa nu percaya ka Allah sebagai pangeran, percaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, percaya ke Al-Quran sebagai wahyu Allah eta nu urusan Masjidil Haram mah tapi sangkaan nyanalah anu urusan Masjidil Haram nu berkuasa. Kanjeng berangkat ke Madinah lantaran dianiaya keterlaluan Allah geus ngizina mukminin berangkat ke Madinah di Mekah geus tinggal jelema-jelema kafir munafik musyrik tibalalna dipertanyakan wa ma lahum alla yu'adzibahumullah kunaonnya make can nyiksa keneh bae Allah naon nu ngahalangan padahal mah geus dueuh Kangjeng Nabi geus dueuh para mukminina tuh Masya Allah kan. Tapi ternyata ringanan siksa teh diturunkeun melalui peperangan bisa bada khuruji wal musadafin naila wa qad adzabahumullahu bi badarin Allah nyiksa ka para kufar-kufar melalui perang Badar. Di dialah terjadi perang anu dahsyat, perang Badar. Tokoh-tokoh kafir para raeh di Badar, jelema-jelema ambalayah di Badar, 70 tokoh kafir raeh di Badar, encan nu lain-lain tawanan dan lain sebagainya. Iyalah bentuk siksa anu pertama. Lain siksa dibalikin cara kaum Kangjeng Nabi Lut, lain siksa sadaya angin cara kaum Kangjeng Nabi Hud, lain siksa Kangjeng Nabi Soleh lain, tetapi siksa di paraehan kafir melalui peperangan Badar sarua bae disiksa. Masya Allah parah. Jageningan orang-orang kafir mah di ditu teh di Mekah di Masjidil Haram majarkeun maranehanana anu berkuasa, majarkeun manehanana anu ngurusan Masjidil Haram. Orenganan wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Teu aya salat-salat da kufar di Baitullah teh ila mukaan angin heheotan. Mukminin mah tawaf di Baitullah teh, Kangjeng Nabi tawaf di Baitullah teh, ai bangsa kufar mah di Baitullah teh heheotan sisi ulang atawa susuitan leungeun dikiekeun kemudian diasupkeun kana bibir haju ditiup suit ayalah wari jelema na ge nu kitu tuh. Jadi heheotan jeung susuitan eta teh ibadahna para kufar-kufar. Mata kolot baheula maan mun aya nu heheotan gregeteun biasa lantaran ieu nya namanya hoka sejarah. Kuari mah ustadna nu heheotan goblok. Kiai Haji geus kolot basa kene susuitan tolol. Masya Allah teh nyaho dongengna meureun. Hebatan korot baheula aya budak angon bae di luhureun kebo bari make cetok heheotan. Ah, sia kafir tah nu kos kikituan mah. Dicarekan ku kalau bari teh nyaho dongeng. Anu susuitan bae awewe liwat. Suit, tolol susuitan mun cekel.
dicarekan urang kolot baheula mah hiji heheotan teu meunang lantaran eta teh pagawean kafir, nomor kadua susuitan ulah itu keneh susuitan. Nah trompet bagi trompet dicarekan hafal siap pare trompetan kos kitu. Kau mau asup ka imah ke trompetan hujan halu dikieu goblok sia goblok nang abah panen hararese sia trompetan di jero imah apa sia bu aya ge trompetan di jauh jana teh asal aya bapana balumpat baheula mah kos kitu nurut ka bapa teh sieun ka bapa wari majeng bapana coba trompet sia letikeun abah mah gede sia desa anak jeung bapa trompetan hendak atuh urang duari teu baroga bea meuli kudu boga duit yang boga duit kan kudu jadi karyawan di pabrikna kan teu meunang karyawan kudu urang Cina bae urang teu kumaha ayo sia hararese masyaallah kaing baheula mahmur geus wahara tuh jadi orang-orang kafir di Baitullah teh heheotan, orang kafir di Baitullah susuitan, orang kafir di Baitullah tasdiaq keprok. Eta nya nama ibadahna kos kitu. Geus mulai ti kuari kamari mah urang teu nyaho ieu, geus aya nu heheotan. Ayo, cekal urang. Ayo. Harusan mana sieun jeung anjeun? Ye, lain dicaram. Ulah, gua bisa heheotan, bisa susuitan lah. Pagawean kafir aya di Quran itu bacakeun ieu wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah teu aya salat para kufar indal baiti baitullah ta illa muka'an kecuali heheotan susuitan batas dia jeung keprok-keprokan Masya Allah kan jadi ayat tiba heulana geus kuari lamun aya nu heotan berarti minimalnya aya turunan kufar Mekah heotan coba ge misalnya aya Ki Haji keur susuitan tanyakeun heula ku ari Mang Haji ngaran saha bin sa kadituna pasti ka Abu Jahal lain jangan anu sok susuitan mah tanyakeun coba ke di lumur urang mun aya meureun mun turunan ti indung ti bapa teh Abu Jahal ti Nador bin Haris ayalah kaditu kuari mah jawab bari ngaji bin sa bin anu oh mah ieu mah rada bareguskeun nah belok ka dieu teg bin anu pan ya jol bae Abu Jahal asa pastilah anu susuitan gitulah sebab eta keturunan kan ai uyah moal TS ka luhur kana pasti kajen gua kumaha kayak budak leutik keneh padahal mah di tengah-tengah keluarga pedagang tapi getol ngajina getol tambah ditita salatna getol ke ieu teu sembarangan ye bisa getol kieu ye jeung baca Quran nepase budak keneh tah tanyakeun Anza bin Sa anak Zaitun kadituna pasti aya bae wali Allah al kitu kadituna aya moal kajen gugah moal sembarangan tapi lamun susuitan nah itu eta mah uyutna Abu Jahal sedangkan kanyawa nu sok heotan jeung susuitan mah eta teh anu aya blaken cakula eta aduh ya Allah Gusti orang ayat itu dah iya ayat teh jelas-jelas ayat jelas ayat Masya Allah geus terjadilah peperangan dipertanyakan teh orang gua terjadi sampaikan ka payah 70 tokoh encanu lain-lain bodoh sakitu henteu seimbang peperangan teh antara mukminin jeung musyrikin Mekah tetapi Allah mereka gagahan ka mukminin menang Badar teh nu mendak
fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Sok maneh rasakeun ku ari siksaan Allah di jero perang Badar anu sakitu dahsyatna. Kafir-kafir teh tokoh-tokoh Quraisy bima kuntum takfurun ku keyakinan nu kumaneh di kufuran. Nah ieu di dunia can di akhirat ieu teh kakara siksa dunia ajur kupar-kupar Quraisy engke urang nonton di akhirat. Masyaallah karim kuari kupar-kupar anu ongkang-ongkang katonton ke ku urang di akhirat, ditonton ke ku urang di akhirat. Aya bendera-bendera na hiji-hijina kelompok kabogaan bendera. Tak sing hadeke di akhirat udah salah milih bendera di sini angan PDI ke di akhirat moal aya. Mengenai Golkar jika ada ulah engke aya liwaul hamdi ngaranna bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benderana alhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ainu teh iman mah tetep teh kadeuleu bendera eta. Atuh kuari ge kan bendera loba tuh aya resepna ka Golkar bae kan. Aya resepna ka PKB bae, resepna ka PDI bae. Dititah diulah-ulah ge malah ributnya. Nah di akhirat ge diajakan ke urang ieu bendera sorga mah teu bisa aing mah dekat dieu bae cek nya PDI. Nah ieu bendera liwaul hamdi. masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan ditentremkeun hate urang, dikuatkeun akidah urang, diamankeun negara urang, ditentremkeun negara urang, dibebaskan orang berekspresi di negara orang selama teu bertentangan jeung agama jeung undang-undang Pancasila sehingga orang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Abwabul malah tawi ilaiki kusuji ku pirang-pirang bab pirang-pirang peperangan. Babu amaratil malahi mutawi ilaiki kusuji babalan tetap dalam martarakan saga tetenggar pirang-pirang peperangan. Rawa Abu Dawud ngariwayatkeun sapa Imam Abu Dawud an Mu'adz bin Jabalin saking ki Mu'adz kang putalanan ki Jabal radhiyallahu anhu ganilar pendosa Allah saking Mu'adz gola lagi tiap yang Mu'adz dapat gola Rasulullah ngucap sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna umrana baitil muqaddas kharabu Yathrib satuhune karamean Baitul Muqaddas iku karusakan Yathrib kharabu Yathrib khurujul malham tawi karusakan Yathrib iku metune peperang khurujul malhamah fathul Qistontaniyah lalu tawi metune peperangan iku den bongkare Qistontiniyah Konstantinopel wafatul Konstantinia khurujud dajjal utawi kemenangan Konstantinia iku metune dajjal. Di dieu Imam Qurtubi rek nyaritakeun berbagai peperangan di sababaraha bab. Pertama dijaritakeun tanda-tanda datangna peperangan. Insyaallah mau tidak mau sebab ieu mah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu Kangjeng mah
la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lain tina kahayang sorangan bicara teh tetapi wahyu ti Gusti Allah, hakikat nama ucapan Gusti Allah. Urang nyaritakeun kitab ieu teh nyaritakeun pidahu kangge diuraykeun ku para rawi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah. Urang nyaritakeun tafsir teh ditafsiran ku Imam Jalalain atawa tafsir naon bae Qurtubi. Hakikat nama keur nyaritakeun pidahu Allah Subhanahu wa taala. Nu boga langit bumi. Mantak aya anu nyaci maki pidahu Allah, atuh bela ku urang. Duh, aya deui nu ngomong atuh Allah mah teu kudu dibela sebabnya nama gagah. Mending disoekeun sumutna ku urang. Aing mah jangan ngabelaan aing lantaran aing iman ke Allah, sebab Allah nitah ieu kesucian Al-Qur'an teu meunang diajak lamun sia ngabela aing belalah Al-Qur'an. Tak aya bae nu ngomong kos kitu Allah mah teu kudu dibela lah ajeuna nama gagah cenah. Geus ku aing mah mending dirante diseret dibawa ka sumur parem. Teu beres ya. Tanda mulai berperang. Rawa Abu Daud an Muadz bin Jabal. Tiki Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qol anjeunna nyarios cariosanana nyarioskeun pidahu Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna umrana baitil muqaddas kharabu Yathrib. Saenyana ramena Baitul Muqaddas, Kerusakan Yathrib. Yathrib teh Madinah. Engke Baitul Muqaddas diributkeun, diperebutkeun antara muslimin jeung kafir, antara Yahudi jeung muslim Palestina. Moal eureun-eureun terus bae eta wajib kuku bae perang terus bae. Nyahoun nya ge hadis ieu teh lain lalaga. Urang maka karake nyaho ieu ge kabeneran ngaji bae. Gitu ge di luar mah pan bari ngopi deh ngajina ge. Di jero na ngajina bari bebeneran ge geus ukay-akay bae. Sarua bae nu beres ge ngaji. Ieu neuleuan jem bae kudu demo ka aing. Ya. Terus we Palestina perang teh kamari geus dibere itu kebakaran anu dahsyat, tapi tetep bae sugan dijadikan itibar kumaranana malas uzon kaum muslimin. Sabaraha pemuda ditangkap dibakar ke orang Yahudi, padahal eta kan seuneu model eueuh mimitina teu kanyahoan beak kabeh, tetapi dianggap ia perbuatan pemuda-pemuda Palestina tangkap tanpa salah belum, tangkap tanpa salah belum, cacat. Masya Allah kan biadab emang kos gitu geus dicaritakeun urang lamun caritakeun hadis ulah kaget. Bantu kurang mana baik, negara mana baik, wajarlah ngabantu partisipasi lantaran orang dibeukeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah, wajar bae syahid, tetapi tetap moal menang Palestina mah tetep bae. Unggal tafsir nyaritakeun walaupun bahasana kinayah supaya orang tetap berjuang. Nah, engke bakal rame dibuka lebar-lebar untuk berdatangan ke Palestina untuk melihat Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Setelah angka pembangunan Yahudi di sekelilingnya luar biasa. Wari aya lahan mukmin usir bangun ku Yahudi, lahan muslim usir bangun ku Yahudi, tambah pamrih. Nek teu nyeri kumaha emang di Palestina lain sakada peperangan tapi penyerobotan lahan. Jelema-jelema anu demo tangkap tenden di satu daerah didinya keluar teu meunang dibereheun teu paeh di jero.
namun aya kurang partisipasi ka jero eta ka daerah eta atau geus karuru jelema di dieu tapi tetep bae himmahna himmatul aliyah menggebu luar biasa sanajan geus kurang dahareun tetapi iman anu luar biasa ganyang Yahudi ganyang dihareupeun Yahudi anu tembak langsung jeger paeh pemandangan paeh sehari-harina geus biasa di Palestina anak ditembak ke Yahudi biasa bapak ditembak ke Yahudi biasa pemandangan paeh tembak dan lain sebagainya terbiasa geus teu aneh deui syahid lantaran geus unggal poe urang ngadenge peperangan Palestina ti urang memeh lahir geus ngadenge ira ngadenge emak urang mere informasi cong keur perang Palestina cong engke dibuka setelah Yahudi membangun terus dikukumakeun gitu sigare keleh moal bisa sebab didukung ku Amerika multi mendukung kabeh ke Yahudi hakikatna negara-negara anu kuari keur menjajah ka urang Yahudi eta teh Amerika Yahudi Inggris Yahudi Belanda Yahudi Jerman Yahudi Prancis Yahudi mami ka urang teh Yahudi datang ka urang resepna naon Yahudi mah jago jasa Yahudi mah resep toriko Yahudi nyeun toriko teu perlu kukula dicaritakeun sosok Yahudi anu datang ke Indonesia haju diterima ku bangsa Indonesia padahal Yahudi anu geus macem-macem di urang ai anak buahna si hate dan lain sebagainya eta teh terus diterima ku urang urang geus serba salah ieu engke naon kitu Yahudi muncul sebab didukung ku kabehan ku kafir-kafir nyana nu kuat nyana nu gagah mulailah dibuka pintu untuk memasuki Palestina urang bisa ningali oh ieu Aqsa oh ieu makam Kangjeng Nabi Musa oh ieu Kangjeng Nabi Ibrahim oh di dinya teh kan aya dua ya Bethlehem Kangjeng Nabi Isa dah jadi satu pintu di dia tek Masjid Aqsa belah dia masjid makam ke belah dia makam Kangjeng Nabi Musa belah dia Kangjeng Nabi Ibrahim belah dia Bethlehem satu wilayah Kangjeng Nabi Musa rada jauh cak Kangjeng Nabi sapamale dogan Rom nyatan nah di naon gitu Hebron nah iyalah Palestina Masjidil Aqsa mata Kangjeng Nabi disabakeun ka Masjidil Aqsa teh lain tasabah-sabana ieu teh masjid anu sangat bersejarah anu terus bakal bercokol perpecahan begitu na peperangan iyalah Masjidil Aqsa maka ding didinya lawang langit teh pas Masjidil Aqsa lawang langit teh didinya urang kuari maot dibawaku kitu malaikat Israel nyawa urang nah teu sataek-taekna tuh lantaran di luhur teh alawangan ieu dibawa ka Palestina pas didinya naik ka luhur set dibawa didinya Masjidil Aqsa urang kabehan bakal nyaba ka ditu geus maraeh lawangna dia Kangjeng Nabi gitu manhaza ketika bi'raj ya eta lawang langit tah engke bakal rame Baitul Muqaddas teh lantaran geus dibangun Baitul Muqaddas geus dirapihan dibangun sekelilingna pembangunan Yahudi kemudian aman wari onam wari ge aman sebenarnya mah teu pernah teu aman ngan eta mah kabeneran aya penyerangan ti muslimin jeger perang padahal mah urang datang ngadi aman masalah datang ka jero masjid urang dikieukeun make senjata ka Masjid Aqsa dikieu urang salat masalah sabar rakaat nya 2 4 rakaat selesai keluar besi teroris unggul cek nyana sakitu masalah engke mah aman luar biasa sebab geus teu berdaya manusia muslim geus teu berdaya nyana ongkang aman tambah kabeh jelema di berbagai negeri berbagai daerah rame bakal karena muslimin geus lemah untuk melawan ke Yahudi maka aman pembangunan nu sakitu hebatna dibuka hanya membaca sejarah hukul oh ieu Aqsa cuma dibaca salat nanti
Cuman dibaca dong. Oh iya Aqsa, sejarahnya dibaca. Berbagai bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Cina, Indonesia, wabeh dibaca sejarah Aqsa. Rome itu bakal nanti. Nah, Yasrib bakal rusak. Yasrib itu Madinah. Yasrib bakal rusak, dirusak ke berbagai cara. Dirusak ke berbagai cara, dihadang, dihalang dan lain sebagainya. Jadi kemakmuran Baitul Muqaddas kerusakan Yasrib, Madinah. Bakalan ke ayah pemboman bom dan lain sebagainya. Urang diberesion kan itu. Bahkan dihadang ke berbagai kafir-kafir. Karena geus lemah kan muslim. Geus lemah. Inu mantak RRC datang ke urang lantaran urangna lemah. Mun diadukeun urang yang RRC, urang eleh. Eleh urang lamun make senjata zahir. Kecuali make senjata batin. Lain deui atuh. Emang kumaha senjata batin? Senjata batin mah lamun urang ngabetet atut. Senjata batin eta geus kitu. Urang RRC kok bau amat sih. Nah, ku bau-bau nah hitut aja pendek teu kuat nembak nya. Eta racun berarti. Jadi keluar ti bujur racun. Geus bae urang mah urang siap hitut racun. Dah, iya. Ya rame ke Baitul Muqaddas. Soh, hari geus mulai rame-rame dikunjungi di berbagai negara. Amerika mengunjungi, Inggris mengunjungi, Prancis, rame dikunjungi. Kerusakan Yasrib. Wa kharab Yasrib khurujul malhamah. Kerusakan Yasrib, keluar ada peperang. Bakal peperang. Perang ke bakal lain lalagaan. Kuari kakarak Yaman perang, Turki geus dihajar. Kemari Libya, Suriah, eta kan sarua jeung penjajakan. Coba negara-negara Islam teh geus Baghdad, kemudian aya Suriah, kemudian aya Yaman, kemudian Turki dan lain-lain sebagainya. Nu kuat eta cuman sekedar Iran Syiah eta kan henteu sedah satari sudah wal jamaah. Nya nama kan bisa diputer. Tah, walantaran sakitu eueuh nu gagah atuh kan berarti. Nah, masuklah ke Madinah sebab sumberna kekuatan Islam adalah di Madinah. Nabi ya di Madinah. Mulai keluar peperangan wa khurujul balhamah fathul Konstantinia. Keluar peperangan Madinah, terbukalah Konstantinopel. Menangnya. Kamari geus dia kaluhurkeun huruna raja Konstantinopel. Nah, engke negara-negara anu Konstantinopel bakal muncul. Berarti negara Romawi muncul kembali. Kemarin diacungkan di Romawi. Terus di Iran makan geus hampir maya naon kata ngara 50-50 kan, Kristen ambalaya, Yahudi loba. Terus di Mesir atuh geus sarua acak-acakan mantak acak-acakan ge eta teh kabar isme Yahudi. Terus per detik ieu can aman kan di Mesir. Suriah kitu kayak karena negara kuat kesunianana hajar. Nah, terus ku ada tangka ayeuna wali Allah tembak, ulama tembak, tinggal aya nu barariasa bae. Geus hancur kitu boga kekuatan. Tuh di urang ge, di urang mana kekuatan gua di Indonesia. Perang urang bari bisa ngalawan jeung Malaysia. Sebab naon? Dideuleu tina main bola. Main bola teh lain sakadar permainan biasa. Lain sekedar permainan biasa, ente mah neuleh sekedar permainan biasa lain. Ente teu nyaho sejarahna. Lain sekedar permainan biasa. Baheula Indonesia ngalawan Malaysia sakicep. Di zaman Andi Lalah, di zaman di zaman Aswadi Idris, di zaman eta wah. Pokoknya sakicep, tapi kuari urang ngalawan Malaysia ge seseleh. Ngalawan Thailand baheula mah sakicep, kuari seseleh. Ngalawan Korea pernah Indonesia menang jeung Korea, bahkan diangkat di internasional. Kuari jeung Korea eleh naga Indonesia teu kurang ti 12. Di deul eta teh lain lalagan. Di dunia olahraga teh aya motif politik. 100% besi NTT Jawa 100%, lain 10 20 100%. Di bola teh 100%. Ieu aya unsur politik 100%. Beneran ieu mah kula mandan laga. Matak nu muncul teh Eropa, nu muncul teh Amerika. Nu muncul teh negara-negara kafir mah lu. Negara Islam teh Arab sakitu galedena tetep teu muncul.
tetap muncul Arab sakitu kurang kumaha tetap bae teu muncul. Suriah tetap bae teu muncul. Mana deui coba negara tetap bae Eropa Amerika eta bae. Emangnya nu keur ngerajaina eta teh lain sakadar main bola. Geus dideuleuh ku jana kekuatan eta. Sebab kekuatan fisik eta adalah aya unsur politis. Kekuatan fisik aya unsur politis dan lain-lain sebagainya. Nah, engke geus kajahoan kelemahan moh muncul Romawi. Cijinya geus lemah kabeh, eueuh nu berdaya. Lantaran Konstantinopel geus naik muncul di negeri mana-mana bae. Kuari mah kakarake patung-patung teh di Karawang doang. Di Karawang patung-patung eta teh akan aya unsur-unsur budaya mah budaya bae. Tapi budaya nu kos kitu kunaon haju dimunculkeun Karawang eta. Nu mantak Habib Rizik gergeteun jasa ka budaya eta tetep bae terus kuari teh calon gubernur mangkani. Sia kudu nyawa tuh kos gitu tah mah greget biasa sia mah nyawana ti aing heran. Nah iyalah bakal lagi terus lemah teu berdaya sampaikan kata berdayana kumaha ke bakalna mukmin mah mukmin muslim mah muslim tapi kafir nunjukkeun ana geus lain make curug make jempol suku nurut bae. Engke bakal jadi babu bujang kabeh, jadi bujang kafir kabeh. Kuari mah hanya sebagian kecil doang. Jadi supirnya jadi karyawannya enggak mau kabeh. Sebab geus dikuasai ku kafir, teu berdaya. Kulantaran geus teu berdaya, dicoba di dinya engke bakal keluarlah dajjal. Pondok pesantren geus ada reueuh aya ge geus berbau lain bau pondok pesantren, lain agama geus ka ditu dunia. Mulai dajjal nyekelan dua tangan kanan surga tangan kiri neraka saandek nurut ka dajjal boga surga hakikatna neraka sajelema nu teu nurut ka dajjal surga hakikatna neraka dibalik neraka hakikatna mah surga. Nah lamun nyana nurut urang nurut ka dajjal hayang duit tinggal nyekel we daun-daunan dah diber hayang emas batu-batu dicekel dah padahal eusina neraka jelema kada kabeh ka dajjal boro-boro engke kuari bae kiai da bae ge asal aya pamarentah mere duit bae geus calaka sakumaha lele jumbo kita kiaina eta kiai jumbo melulu eta atuh komo kuda ajal Masya Allah kali. Nah iyalah tanda endeg peperangan heula tanda de peperangan di mahalanan ramena Baitul Muqaddas yakni Palestina engke rusakna Masna Yasrib yakni Madinah kerusakan Yasrib engke bakalna timbul peperangan bakalna dimenangkeun ku Roma berarti ku kafir. Nah iyalah kemenangan kafir adalah setelah eta bakalna timbul dajjal. Jadi meme dajjal peperangan heula dahsyat. Perang di berbagai negara. Perang dunia ketiga. Setelah perang dunia ketiga engke lilana wallahu alam lantaran perang dunia ketiga mah kan di negara sorangan. Kos urang guari. Negara Amerika aya di urang, negara RRC aya di urang, berbagai tamu-tamu aya di urang. Urangna emang negara urang. Ya otomatis kan guari geus mulai belah dua, belah nu hiji belah Amerika, nu hiji ka RRC. Mulai geus timbul peperangan. Unggal negara bakal peperangan. Teu bisa terkuasai lantaran kabeh teu bisa dinasehatan. Ieu keur carita negara teraman di dunia Indonesia geus padahal kos kieu mengarah kana peperangan, mengarah emang bakal perang kabeh. Mulai ibu miti partai ge geus mulai peperangan atuh. Ieu kamari ieu ge urang petilu itu Golkar ribut datang aya terbunuh segala rupa. Ieulah perang dunia katilu. Engke mah saimah beda paham pamajikan jeung salaki beda paham ribut anak jeung bapak ribut silih bunuh silih bunuh saibah teh terus sak desa terus sak kabupaten wah kacau balau polisi geus teu puguh ngamankeun nu mana atuh abri geus teu puguh bakalna ieu membantu ka mana dalam negeri terus ka urang di dalam luar negeri terus ka urang dalam negeri kacau unggal negara bakal terus bae wah juga sebab pusatna Madinah perang kabeh geus perang
ngan bakal muncul tetap kafir. Ieu mah pada urang bae. Ulah loba omong kana sasahanya. Ai pada urang bae mah. Nah, didinya karak geus dikuasai ku kafir, tapi lain setahun 2 tahun, berarti kan puluhan tahun bakal perang. Kuari kan budaya, terus gak fisik, ekonomi budaya, terus ekonomi, terus perang fisik. Kuari kan perang budaya, urang masih kena bisa bertahan walaupun kalah. Terus perang ekonomi, urang geus kalah total urang perang ekonomi mah kuari teh geus kalah. Huluna kabeh Yahudi kabeh di urang. Henteu ka mana urang lumpat Yahudi kabeh. Kemudian di negara kuari aya amnesti teh ya engke bakal aya penyerobotan tanah kakara kuari mah pengusaha luar caknya pengusaha dalam ge kuari teh geus araringgis engke mah urang boga tanah teu bisa bayar pajak cokot ku negara amnesti lamun diantepkeun bakal kos kitu ndeu kumaha coba urang tiga cuk berjuang teh deuk pas sia dibere pajak cuk bakal seperti itu. Urang kuari mah ayo motor boga nomor hiji nomor 2 nomor aya 1 nomor aya 2 nomor eta teh milik polisi berarti urang teh didinya teh eta bayar ka polisi deuk kumaha coba di samping merek nomor nu urang anu biasa pajak eta teh nomorna nomor 1 nomor sahuruf kedua atau nomor 2 bayar deui berarti urang ngontrak ka polisi gablek naon urang ngontrak ka nyana amnesti terus ya bakal siap boga naon teu dibayar cokot kuari carana seperti kos kitu kakara ge pertanahan perusahaan emang kuari nu mantap perusahaan ngeluh punang amnesti dipaksakeun terus bae koe meneng bae si wong tonggo meneng bae mengkonon ieu nu mantap kacau ge negara ulah disangka ieu teh ngeunaheun presiden kunjungan huahe menteri kunjungan huahe di jerona penuh tipu daya ieu mah pada urang bae mah engke enteng ngomong ditu pada urang deui maksudna naon ieu keur nyaritakeun tanda peperangan geus mulaya tuh geus bisa dinasehatan kiai deukeut ka nyana teh lain mere lain deuk minta nasehat kiai supaya ngadukung nyana deuk naonan coba deuk naonan parang sana ieu kan keur nyaritakeun tanda peperangan unggal negara bakal emang di Arab teu ngajerit kitu rakyatna ngajerit rakyat sebab naon baheula dibuka lebar-lebar untuk datang ibadah kuari geus boga kapilah tindak bisa ziarah dibuka di urang berbagai ngaranna aya pisah umal nu nyekelna ieu kabeh urang Arab penggede Arab teh neangan keuntungan tembas muncul deh dan lain sebagainya timbul peperangan rakyat ngejerit emang teu ngejerit sarua bae geus dicekel ku jelema-jelema nu kos karar itu di urang seperti kos ieu ngejerit unggal negara kuari ngejerit di Singapura emang rakyat teu ngejerit luar biasa naon bae kudu bayar ka negara atuh nu matak teu betaheun di Singapura teh lain embung nyeun imah tapi hayang nyeun imah kan ke bayar pajak teh mah ti ketika kawin kudu nyeun imah sedeukeun nyeun imah kudu bayar pajak berarti kan kudu boga aktivitas anu optimal jang mayar eta henteu bisa nyana kena sanksi Singapura ngarokok bae kena sanksi di Singapura lha kumaha coba ieu emang ngeunaan di Singapura di Malaysia emang ngeunaan gitu di Malaysia teu ngeunaheun di Malaysia teh teu betah panas dan lain-lain sebagainya di samping panas negarana panas situasinya ulah disangka ngeunaheun sih di Singapura di Malaysia urang mun nyaho di Indonesia kuari urang lamun dibukakeun kabeh hareudang kuari ge hareudang lantaran jam nage geus jam 10:30 Dailah terakhir bakal khurujud dajjal mulai peperangan di awal hingga di akhir bakal khurujud dajjal perang begi dahsyat deui jelema kabeh gitu milu ka dajjal nu teu milu dibunuh bae diudangkeun deui bunuh deui bae wa rawal Bukhari wallahu a'lam